Ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Keong, ngalah keong, keong emas. Pemirsa, inilah yang dinamakan dengan keong emas. Warnanya kuning, kekuning-kuningan seperti emas. Konon kabar hadari bahwa Ibu Tin mengambil satu sehelai atau satu percikan emas dari keong emas Jakarta. Lalu dia menebarkan salah satu sawah di antara mereka. Dengan apa di dalamnya? Menaruh apa? Emas. Seperti ini, keong emas. Jadilah keong emas. Ini sangat bermanfaat. Terutama untuk apa? Keur parab meri, keur parab entog, oge keur obat. Obat lapar. Pernah kuring di Al-Itkon hari tateh ngaliwet dakwah dengan atea neangan be keong mas nekos kieu menang ku kami diololan di sate dihijikeun jeung liwet aya samelan ngan salahna kami teuing salah teuing kumaha kami hoream nyokot daun payu eta kitu deui. Aya we daun sente muncul urang mah daun eta tales gebar ku kami dituna siliwet teh dina eta dina sangu teh dina daun sente teh ngan celebok ari geus sabaraha lila gatel kana genggerong dengan anak keong emas. Ngan kami mikir tinanana tak mana gatel, kunaon mana gatel genggerong. Siga nama tina sente, tina daun sente, daun talus, lain tina keong emas. Nu matak ieu teh bisa didahar, raos pisan. Nu matak cek urang Jawa mah kieu. Dikecerok-kecerok teu daekeun benang. Kapaksa we tuang saring bumina. Kerauk. Tak, eta teh pemirsa. Salah satu misteri keong emas yang dibawakan oleh Jack Shenso. Dia adalah pemberontak keong emas. Gara-gara keong emas beak di Jakarta dibawa ke Cilebok, ka Bugel, ka Kadaung, Indonesia nyingcet. Tah, keong emas kesel dia di Jakarta, tinggal di dia. Lah. Parantos para natotos eta kisah kasih deh, kisah keong emas dituang sareng bumina